Kajian Kifayatul Awam halaman 32 membahas tentang sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu tsaniyatu ari sifat anu kadua, al-wajibatu anu misti lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala, al-qidamu eta sifat qidam. Wa ma'nahu jeung ari makna tina qidam adamul azaliyati eta teu aya mimitina. Fa makna qaunillahi ta'ala, maka adamul awwaliyati eta teu aya mimitina. Fa makna qaunillahi ta'ala, maka ari makna kabuktian Allah ta'ala qadiman eta anu heubeul, la awwala eta teu aya mimitina liwujudihi pikeun ayana Allah. Bi khilafi Zaidin kalawan beda jeung ki Zaid masalan umpamana. Fa wujuduhu maka ari ayana Zaid lahu eta tetep pikeun itu wujud awalun ari aya mimitina. Wa huwa sareng ari itu awalna khalqun nutfati eta diciptakeun cai mani, allati anu khuliqa nu diciptakeun Zaid minha tina itu nutfah. Komentar sifat anu kadua anu pasti ka Allah. Jadi ada wajib cek akal mah ternyata naon? Pasti ayana di Allah. Nyata sifat qidam. Naon dimaksud wajib ka Allah di dieu? Kaharti ku akal goriji lamun Allah kasifatan ku sifat qidam. Teu kaharti ku akal goriji lamun Allah teu kasifatan ku sifat qidam. Atawa langsung ku nu teu kahartina wungkul. Naon dimaksud ku wajib Allah kasifatan ku sifat qidam? Teu kaharti lamun Allah anyar berarti teu qidam. Naon nu dimaksud qidam? Kade urang mah suka logatan teh naon? Qidam teh heubeul. Tadi artikeun ari heubeul teh adamul awwaliyah eueuh mimitina. Soalna disebutkeun heubeul mah beda. Artina heubeul naon? Geus lila. Langit ge heubeul. Matahari ge heubeul, bulan ge geus heubeul. Lamun nanyakeun ka aki-aki ka buyut urang moal arapaleun iraha aya bumi, iraha jejeuna gunung, nu kalah geus heubeul. Aya tiba heula tadi disebutkeun ka Allah aya tiba heula mah bisi kurang jelas. Maka di manaan? Naon maksudna? Manana? Adamul awwaliyah tah Allah mah eueuh mimitina. Beda jeung gunung mah aya mimitina. Makhluk anu sejen mah teu aya mimitina. Di dieu mah menyerupakan kaki Zaid bi khilafi Zaidin masalan. Ari Zaid mah aya mimitina. Bahwa ku Allah ge dibere proses heula supaya jalma teh ngarti bahwa eta teh aya mimitina. 40 poe jadi naon heula? Cai mani. Padahal mah hayang cai mani sebetulna meuli 40 poe. Dahar heula, naon heula gitu. Loba deui cai mani nu gagal. Kadang-kadang ya. Gagal. Kadang-kadang keluarnya belum waktuna, gagal. Atau keluar bukan pada tempatnya, gagal gitu kan. Eta keur ngahaja ku Allah. Tidak cai mani ge.
Geus eta geus dari cai mani teh, geus dari cai mani. Sabaraha hari prosesna? 40 poe. Tuh, jadi 40 poenya. Perubahan-perubahan. Jadi naon? Getih kimpel alqah namina. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Akhirnya menjadi alaq alqah. Cai getih kimpel. Tidak getih kimpel, getih kene. Encan ngagiblek encan. Jika geretan sapi gini, itu pencit, kan ngagiplek ta eta getih kimpel. Geus 40 poe kakara ini balik naon? Daging kimpel. Jika hate merentah, geus kimpel kitu-kitu teu hancur hate mah. Lope. Geus kitu mah jadi we urang ditiupkan dibentukkan ku Allah 120 poe 4 bulan 40 120 hari tuh dihajatnya aya proses eta teh supaya sing sadar eta bahwa ada perubahan dalam dunia mah. Iza aradallahu say'an ayyaqula lahu kun faya cai mani heula hayang kana yakunu teh lila teu langsung kun payakun kun paya maneh kudu jadi ajengan tujug-ujug kudu ngagepor heula nyekel pulpen bari ngalogat 5 tahun 10 tahun kadang-kadang teu ujug-ujug kakara satahun mas santren langsung jadi moal maka daya proses atuh ari satahun mah kakara jadi budak eta mah kakara lahir satahun mah kajaba lamun kaina kieu fotokopi langsung jadi setahun ge fotokopi lamun ceramah pakai kitab caang tuh aya prosesnya eta jangan nyerian bahwa aya mimitina eta tah Allah taala mah teu aya mimitina disebutna eta teh mimitina naon qadim tah qadim teh lamun kamari kabagi sabaraha qadim kabagi 3 hiji aya qadim hakiki naon qadim hakiki teu aya heubeulna hiji perkara teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna nyata qadimna saha qadimna Allah kadua aya qadim idopi heubeulna sesuatu pedah dibandingkeun jeung adu sejen qadim idopi heula bapa heula budak heula bapa berarti heubeul atur bapa pedah dibandingkeun jeung saha jeung budak heula bapa heula aki laki atuh pedah dibandingkeun jeung sejen berarti dibandingkeun anak aki jeung buyut lah saha heula buyut tuh eta kidam naon kidam idopi aya Allah malain kidam idopi terakhir aya kidam zamani heubeul mah heubeul ngan terikat ku zaman nyata aya mimitina jadi jalma mah aya batas zaman timulai aya tirah aya zaman tiloh mahfud kan segala sesuatu kabeh geus di mana dituliskeun di lauh mahfud mi waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz tah mimiti diciptakeun makhluk mah panggeulana makhluk pertama naon lauh mahfuz tuluy kolam lamun disebutkeun panggeulana Nur Muhammadiyah berarti eta lauh mahfuz jeung kolam teh meunang didamel tina Nur Muhammadiyah penjelasanna dina kitab Sarah Madarijus Su'ud di awalnya ayat tentang Nur Muhammadiyah. Nganu jelas nama
Atau secara hakikatnya secara terama dohirna nu katingali diciptakeun tina loh mahfuz makhluk nu pertama sareng kolam tah tidinya biaya eta kunaon lolong ti loh mahfuzna eta berarti ti loh mahfuz mimitina teh eta kunaon geuning naon tegaduh panangan tegaduh pean ti loh mahfuzna ti loh mahfuzna geus ti loh mahfuzna geuning kitu tilah mahfudna geus tilah mahfudna tah jadi zaman teh panggilan teh naon tilah mahfud ari Allah masa memeh loh mahfud ge geus naon aya memeh uwung-uwung awang-awang lolowong can aya hawaan tah Allah mah aya berarti teu kaikat ku zaman jeung teu aya mimitina lah urang mah teu kaharti kudu kaharti apa aja kudu kaharti anu penting menetapkan maki ya Allah eueuh mimitina kade sakit we ulah sing sina kaharti ari ka Allah taala mah tarkul idrakun soalna teh aya nu uning ka Allah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa tuh nu uning kana ilmu Allah termasuk kana dat Allah cacak ilmu na geus teu kanaon geus teu kaukur komo teuing mikirkeun zatna atuh lamun Allah kapikir mah berarti otak urang teu tembus kana qadim moal mustahil eta berarti qadimnya sok aya cenah ge aya qadim ieu teh aya ti ajalina mana nu bener bahasana ngobrol teh ieu teh cenah ge dalalongan teh qadimna ieu mah teh gaduh sampean teh ti ajalina eta antara qadim jeung ajali sebetulnya dua redaksi kata bahasa Arab dua nage logatna naon heubeul dua nage naon logatna heubeul dua nage artina teh teu aya mimitina naon dua nage teu aya mimitina berarti maksudna si eta lolong ti qadimna berarti ti Allahna tah Allah mah eueuh mimitina duana ge teu aya mimitina aya teh perbedaanana maka ini rek ngabahas tentang qadim jeung ajali ingat qadim jeung ajali secara logat mah naon duana ge qadim eueuh mimitina azali logatna qadim heubeul eueuh mimitina waqtalafa jeung geus ihtilaf hal qadimun hari qadim wal azaliyu jeung ajali teh bi makna wahidin eta kalawan makna anu sahiji dalam kurung mutaradif satu kata yang sama al mukhtalifani atawa nu beda duanana disebutna tabayun atau takhalluf faman mangka ari ulama qala anu ngucapkeun itu eman bil az awwali kana nu awal dalam kurung bimakna wahid atau mutaradif arrafa tahnaripan itu eman huma kana qadim jeung ajali biqalihi ku ucapan ieu eman mala awwala lahu kana mala awwala lahu ma eta perkara la awwala anu daya mimitina eta tetep lahu pikeun ieu eman wa yupasiru jeung ngajelaskeun deui itu eman ma kana perkara bisain kana hiji perkara ail qadimu tegasna mah hari qadim wal azali jeung ajali teh asyai'u eta hiji perkara jadi ma ditafsiran ku qadim wal azali bisain ditafsiran ku lafaz asyai' asyai'u eta hiji perkara allazi anu la awwala nu daya mimitina eta tetep hu kana ieu lazi fayasmulu maka ngurung itu syai' ladzi la awwala lahu datallahi kana dat Allah wa jami'a sifatihi jeung kana sakabeh pirang-pirang sifat Allah kesian sakabeh sifatnya berarti dalam kurung nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah.
Waman jeung ari ulama qala nu ngucapkeun ieu man bisani kana anu kadua dalam kurung mukhtalifani beda-beda atau tabayun atau takhalluf menurut mantiq arropa tahnaripan yeman al-qadim kana anu heubeul biqaulihi ku ucapan yeman maujudun la awwala lahu eta maujudun la awwala lahu ari qadim maujudun eta anu aya la awwala nu taya kawitna eta tetep lahu pikeun itu maujud wa arropa jeung naripan deui itu man al-azali kana azali bima la awwala lahu kulapad ma la awwala lahu ma eta perkara la awwala nu taya kawitna tetep lahu pikeun ieu ma a'ammu ari azali eta leuwih umum min ayyakuna tina yen kabuktian ieu ma maujudan eta aya atau bangsa aya au guero maujudin atawa lain bangsa aya fahuwa mangka ari azali a'ammu eta leuwih umum minal qadimi tibatan qadim fayazdami'ani maka kumpul itu qadim jeung ajali yazdami'ani angka dua simpenna qadim jeung ajali bizatihi ta'ala nadatna Allah ta'ala wa sifatil wujudiyati jeung pirang-pirang sifat aya dalam kurung berarti sifat dat Allah sareng ma'ani fayuqalu maka disebatkeun li dzatihi ta'ala pikeun dat Allah ta'ala naon azaliyatun azali wa qudrat li qudratihi jeung pikeun qudratna Allah ta'ala naon azaliyatun azali wayan paridu jeung narima mencil atau nyerangan naon al azali azali fil ahwali dina pirang-pirang sifat haliyah dalam kurung ma'nawiyah ka qaunillahi ta'ala qadiran seperti sifat qaunillahi ta'ala qadiran bukti Allah eta nu kawasa alal qaul netepan kana pendapat biha kana ayana ahwal fa inna qaunallahi ta'ala qadiran maka saestuna kabuktian Allah eta nu kawasa yuqalu diucapkeun lahu pikeun itu qaunullahi ta'ala qadiran naon azali ala hadzal qauli netepan kana ieu qaul wala yuqalu jeung teu bisa disebutkeun atau teu bisa diucapkeun lahu pikeun qaunullahi ta'ala qadiran non qadimun kata qadim lima karena perkara arabta nu geus nyaho anjeun annal qadima kana saestuna kata qadimah la budda eta misti fihi dina kata qadim minal wujudi tina aya jadi ari qadimah digunakeun jang kana perkara anu aya wal qaunu qadiran jeung ari sifat qaunu qadiran lam yartaqi eta teu naek itu qaunu qadiran ila darjatil wujudi kana derajat aya di annahu karna saestuna itu qaunu qadiran halun eta sifat haliyah hiji babahasaan wungkul atau sifat bertingkah mangga komentar menjelaskan dua lafad hubungan antara qadim sareng azali dua nana diartikeun ku urang mah sadayana logatna teh heubeul qadim hartosna heubeul azali hartosna heubeul eta penggunaan istilah antara qadim jeung ajali naha masodirna cakupanana sami bae atawa henteu masodir teh naonna cakupanana maka aya dua pendapat waqtalafal hal qadim wal azali bi ma'nan wahidin sarwa bae manana aw mukhtalifani atawa
dua lapad yang berbeda. Maka jawabanana aya dua kaul. Paman qala bil awal, ulama yang berpendapat bahwa qadim jeung ajali teh nyaeta mutarodif, dua kata tapi satu makna, maknan wahidin. Arrofa huma biqalihi ma la awwala lahu. Berarti simpulna ringkasnya cekaul kahiji mah qadim jeung ajali teh naon bae? Sami bae. Naon definisina? Naon ngaran qadim? Mala awwala lahu. Naon ngaran azali? Mala awwala lahu. Saha bae anu teu aya mimitina eta sah disematkan kata qadim jeung ajali. Naon pengertian tina mala awwala lahu? Wa yufassiru ma bisai'in allazi la awwala lahu. Sebetulnya diulang saja katana dengan kata yang berbeda. Ma kana perkara bisai'in sesuatu. Maksudna mah ari qadim eta sesuatu. Allazi isi mausuf tina lafaz sai'in. Ma bisai'in allazi la awwala lahu. Segala sesuatu yang tidak ada permulaan boleh disematkan kata qadim dan ajali. Atuh simpulna mah kata qadim jeung ajali teh dat Allah bisa disebut qadim ya ajali wa jami'u sifatihi dan seluruh sifatnya Allah. Ulangi, ari sifat Allah aya sabaraha? Aya opat, hiji nafsiyah berarti qadim. Wujud Allah ge qadim. Salabiyah qadim. Ma'ani qadim. Manawiyah qadim. Disebutkeun azali tiasa teu? Tiasa. Da kabeh ge qadim teh naonan? Teu aya mimitina kabeh ge. Berarti orang mulai belajar karena kemantik. Engke na mantik hubungan dua lapad yang umum, maka aya dua gambaran hiji tasawi. Sama saja. Insanun natikun. Insanun saha? Jalma. Ari natikun yang berpikir saha? Jalma. Eta keneh. Berarti mutarodif. Itu menurut kaul kahiji. Menurut kaul kadua ayeuna. Wa man qala bisani arrafal qadim. Ari cek kaul kadua mah beda. Ada sedikit perbedaan anak. Definisinya sedikit beda. Ari ngaran qadim mah nyaeta maujudun la awwala lahu. Naon cenah? Maujudun la awwala lahu. Dua kata, hiji kudu aya maujud, ada barangnya. Dua kudu la awwala lahu, tidak ada permulaan. Dua kata. Naon ari azali? Wa arrafal azali bimala awwala lahu. Azali nyaeta mala awwala lahu. Sareng. Azali nyaeta mala awwala lahu. Berarti sekata ieu mah nya. Tadi mah qadim dua kata, maujudun la awwala lahu, azali mah langsung bae kana mala awwala lahu. Coba lamun diteliti tina sifat Allah, hiji datullah, dua salabiyah, tilu ma'ani, kaopat ma'nawiyah. Makna anu aya nyata ayana. Hiji dat Allah ayat aya. Aya berarti ieu disebutna qadim. Salabiyah bangsa aya bangsa teu aya. Teu aya berarti bukan qadim. Ieu ari ma'ani ayat aya. Aya berarti qadim. Iya. Ma'nawiyah, ari ma'nawiyah babahasaan pengungkapan kata. Anu nangtung, anu mah datna, nangtung mah sifat ma'anina. Anu kawasa, anu manaona datna, ari kawasa ma'anina. Berarti ma'nawiyah mah haliyah, hanya pengungkapan kata. Berarti ayat dari pengungkapan kata? Teu aya. Teu aya. Bari sipulna atuh anu sah disebutkeun qadimah hanya dua. Da kudu aya. Naon berarti
dat Allah jeung sifat ma'ani sah disematkan kata qadim. Menurut pendapat anu ieu kudu anu maujudun. Wa azali ari ajali mah lebih umum. Rek anu bangsa aya rek teu aya bukan syarat. Anu penting mah teu aya naonna, teu aya mimitina. Cing, ayeuna kabahas ajali. Ari dat Allah aya teu mimitina. Teu aya iya ajali berarti. Ari sifat salabiyah aya teu mimitina. Teu aya iya ajali berarti. Ari ma'ani aya teu mimitina. Teu aya iya ajali. Manawiyah teu aya mimitina azali. Berarti ketika dikatakan ajali seluruh sifat Allah naon termasuk kacakup. Lamun ketika diajarkan qadim maka sebetulnya penyematan kata qadimah jang sifat anu aya wungkul. Berarti dat Allah sareng sifat ma'ani. Atawa lamun tadi aya ngomongkeun kieu, oh ieu mah geus ti qadimna, ti qadim teh tidak Allahna. Dat Allah naon hukumna? Aya teh aya? Aya, berarti sah disebutkeun qadim bener atuh. Oh ieu mah geus ti ajalina. Menang teu? Menang. Da maksud ieu lolong teh geus ti ajalina. Saha nu ajali? Ti Allah sah dikatakan ajali. Coba lamun disebutkan berarti kumaha? Tah ieu lamun disebutkeun mah disebutna umum khusus min mutlak. Di tengahna aya dina palebah kurung pahuwa a'ammu. Jadi ari hubungan dua lapad ketika anu hiji lebih umum maka eta disebutna umum khusus mutlak. Ayan teu tafri'un ala maqablah wal muradu annahu a'ammu umuman mutlaqan. Aya di urang tangkal jambu, pohon jambu. Aya deui cing naon hubunganana pohon jambu jeung tumbuh-tumbuhan. Mana lebih umum? Tumbuh-tumbuhan lebih umum. Berarti sakur tangkal jambu eta tumbuh-tumbuhan. Ngan teu sakur tumbuh-tumbuhan eta tanggal jambu. Bisa dikitukeun. Maka definisina wadob itu ngaran umum mutlak atau napi dipanjangkeun mah khusus umum mutlak. Ayyakuna baina syai'aini hubungan antara dua perkara yazdami'ani bisa berkumpul duanana pada satu titik. Wayan faridu bisa nyorangan naon ahaduhuma salah sahijina itu dua perkara. Cing kata tangkal jeung tumbuh-tumbuhan jeung tangkal jambu. Eta dua kata bisa bertemu duanana. Ketika ada tangkal jambu disebutkeun tumbuh-tumbuhan. Bisa disebutkeun tangkal jambu ge bisa. Tapi berpisah salah satuna. Tapi lamun kalapa disebutkeun tangkal jambu teu. Tumbuh-tumbuhan bisa disebutkeun tumbuh-tumbuhan. Bisa. Eta disebutna berkumpul dalam suatu titik tapi bisa lepas salah satuna. Ketika kana tangkal kalapa mah berarti kata tumbuh-tumbuhan mah masih keneh dipungsikan, tapi kana tangkal jambu mah teu dipungsikan. Coba lamun ieu berarti lamun umum khusus mutlak berarti kumaha definisina? Sakur qadim pasti ajali. Anu umum simpen dipengker. Sakur tangkal jambu pasti tumbuh-tumbuhan. Ngan teu sakur tumbuh-tumbuhan eta tangkal jambu. Ulangi batal qadim ajali kumaha? Sakur qadim pasti ajali. Berarti nu ieu sebutkeun ajali boleh. Ngan teu sakur ajali eta disebutkeun qadim. Ngan teu setiap tumbuh-tumbuhan eta tangkal jambu. Da aya taleus lain tangkal jambu. Berarti teu sakur ajali eta disebut. Ngan sakur ajali teu bisa disebutkeun qadim. Salabiyah teh disebutkeun
Sifat salabiyah disebut naon? Ajali. Disebut qadim teu? Henteu. Da syaratna kudu nu kumaha tadi? Kudu aya kata maujudun, anu bangsa maujudun. Coba kumaha hubunganana antara kahampangan jeung kabeuratan? Sakur-sakur kabeuratan pasti kahampangan. Ngan teu sakur-sakur kahampangan eta kabeuratan. Berarti eta naon ngaran teh? Umum khusus mutlak. Maka di komentar ku musannif lanjut di namatan berarti wa arrafal azali bimala awwalalahu, azali itu lebih umum. Rek anu bangsa aya maujudan aw ghairu maujudin atawa teu aya eta bisa disebutkeun ajali, lebih umum daripada qadim. Atuh payazdamiani berkumpul duanana bisa dikatakan qadim dan ajali fidatihi ta'ala wa sifatihil wujudiyah dina dat Allah jeung dina sifat bangsa aya. Eta ieu dat Allah disebutkeun qadim boleh, ajali pun boleh. Ma'ani wujudiyah boleh kedua-duanya. Fayuqalu lidatihi ta'ala azaliyun wa liqudratihi ta'ala azaliyah. Boleh dikatakan bahwa dat Allah qadim ya ajali dan kudrat Allah pun qadim yan azali. Wayan paridul azali pil ahwal, tapi hanya menyendiri dikatakan sifat ajali pil ahwalina sifat ahwal. Naon ahwal maksudna? Sifat haliyah. Sifat haliyah contoh kaunuhu qadiron. Ajali teu? Ajali. Ngan teu bisa disebut qadim. Tapi na tengah nama palebah ahwal ditambahan deui. Law qala bi ghairil mawjud kal ahwal lakana aula. Liyasmula sifatis sulubi, supaya mencakup karena sifat salabiyah. Termasuk berarti nyontoanan dirinya karena sifat salabiyah. Fa inna qaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun ala hadzal qaul wala yuqalu lahu qadimun. Menurut ieu penkaul mah berarti sifat kaunuhu qadiron disebutkeun ajali mah boleh, disebut qadim teh naon? Teu meunang. Soalna ieu bangsa itibariyah haliyah. Teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Dan nu aya nama sifat ma'ani jeung dat Allahna. Teu bisa disebutkeun aya. Ulangi ari sifat ma'nawiyah nyata naon? Kaunuhu qadiron. Teu bisa disebutkeun aya. Dan nu aya mah dat Allah sareng kudratna. Teu bisa disebutkeun eueuh selama kudrat aya di Allah, pasti pembahasan kata kaunuhu qadiron eta teh aya. Lebih jelasna tentang sifat ma'nawiyah, sifat haliyah engke dipayun dina palebah sifat ma'nawiyah. Maka di dia disebutkan wal qaunu qadiran lam yartaqi ila darjatil wujud li'annahu halun. Kembali lagi ke sarah, berarti tadi lamun menurut ilmu mantek disebutna naon? Hubungan khusus umum mutlak. Anu satu khusus, satu kedua umum mutlak. La umuman min wajhin, lain umum khusus min wajhin. Naon ari ngaran umum khusus min wajhin? Ayyakuna baina syai'aini yazdami'ani wa yanfaridani. Ari umum khusus min wajhin mah dua perkara bisa bertemu dua-duana, bisa sendiri masing-masing kedua-duana. Santri Indonesia, naon hubunganana? Santri Indonesia tersakur-sakur santri orang Indonesia, tersakur-sakur naon Indonesia santri, ngan sok kumpul nya santri nya Indonesia seperti keun urang. Berarti eta mah ngaranna umum khusus min wajhin. Kumaha
hubunganna dahar jeung nginum teu sakur-sakur dahar nya nginum teu sakur-sakur nginum nya dahar nyan sok terkadang nya dahar nya nginum bahkan kedua lagi kadang-kadang teu dahar teu nginum eta umum khusus min wajhin eta mun kieu termasuk naon ieu sakur-sakur nu kumisan eta lalaki ngan teu ke sakur-sakur lalaki eta kumisan tadi berarti eta mah umum khusus mutlak aya deui dina hubungan antara dua lafaz teh anu kulli engke dina mantek kadi tos tilu hiji tasawi muradif teh kadua umum khusus mutlak katilu umum khusus min wajhin kaopat mah aya di takhalluf at-tabayun berbeda naon hubunganna mobil jeung pacul mobil lain pacul lain mobil eta mah hubungan eta mah jauh berarti takhalluf eta mah jauh pisan tah ka takhalluf eta atau tabayun disebutna naon hubunganna baju jeung bodas sakur-sakur baju bodas sakur-sakur bodas baju ngan sakaya baju bodas berarti naon kitu ngaranna umum khusus min wajhin naon hubunganna bala-bala jeung makanan sakur-sakur bala-bala makanan nanti sakur-sakur makanan bala-bala tah eta kitu naon ngaranna akur jeung ieu umum khusus mutlak. Itulah materi tentang qadim dan ajali. Jadi intina ketepatan penggunaan kata antara qadim jeung ajali. Sebetulnya ketika dikatakan ajali mah bebasnya lebih bebas. Masalah ngomong naon gitu. Allah mah ajali betul. Salah. Mukhalafatul hawaditsina Allah mah ajali betul. Ngan ketika dibahasakeun qadim eta teh aya nu ngadebat mungkin. Da menurut kaul kadua mah qadim mah jang pengungkapan kata anu memang eueuh mimitina tapi sifatna sifat anu bangsa aya. Hanya dua yang boleh dikatakan dengan kata qadim, naon bae berarti dat Allah sareng sifat ma'ani. Yang lainna mah kudu disebutkeun ajali. Maka nisbatna lamun menurut kaul kahiji nyebutkeun qadim jeung ajali teu muradif berarti sakur-sakur qadim eta ajali, sakur-sakur ajali ge eta qadim. Ngan lamun menurut kaul kadua anu nyebutkeun qadim jeung ajali teh beda. Qadim mah aya saat kudu maujud la awal lahu. Azali mah boleh nu la awal lahu wungkul. Berarti kumaha nisbatna sakur-sakur qadim eta pasti ajali ngan teu sakur ajali eta qadim. Selesai tentang hubungan qadim dan ajali. Saterasna mengetahui tentang dalil. Wad dalilu sareng ari dalilna ala kidamihi ta'ala kana kidamna Allah ta'ala annahu saestuna kalakuan jeung tingkah iza lam yakun lamun teu kabuktian Allah qadiman eta anu heubeul kana tah pasti kabuktian Allah hadisan eta anu anyar li annahu karna saestuna kalakuan jeung tingkah lawasitota teu aya pertengahan eta tetep bainal qadimi antara anu heubeul wal hadisi jeung anu anyar fakullu sain maka ari sakur-sakur perkara intafa anu eueuh anu tina kullu sain naon al kidamu kidam sabata tah tumetep lahu pikeun kullu sain naon al hudusu anyarna. Wa iza kana jeung di mana-mana kabuktian Allah taala hadisan eta anu anyar iftaqara tah mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun yuhdisu anu nganyarkeun muhdisu ka Allah waftaqara jeung bakal butuh deui saha muhdisuhu anu nganyarkeun ka Allah
ila muhdisin kanu nganyarkeun deui wa hakaza jeung nya kitu deui saterusna iftaqara muhdisuhu ila muhdisin fa illam taqif maka lamun mah henteu eureun saha al muhdisuna anu nganyarkeun kabeh lazima tahmisti naon atasalsulu ayana tasalsul hartosna berantai-rantai wa huwa ari ngaran tasalsul teh tatabuul asyai eta tuluy-tuluyna pirang-pirang perkara wahidan tegasna mah hiji ba'da wahidin sabada sahiji ilamala nihayatalah ilama nepi kana perkara la nihayata nu taya tungtungna eta tetep lahu pikeun ieu emma wa tasalsulu sareng ari tasalsul muhalun eta anu mustahil wa inin tahat jeung lamun mah eureun saha al muhadditsuna pirang-pirang anu nganyarkeun al muhditsuna bi ankila ku gambaran ieu dicaritakeun innal muhditsa saestuna anu nganyarkeun maksudna anu ngayakeun teh allazi anu ahdatsa anu geus nganyarkeun itu muhdits Allah ka Gusti Allah ahdatsa tah nganyarkeun deui hukam muhdits saha Allahu Allah deui lazima maka misti naon ad-dauru daur berputar-putar wa huwa sareng itu daur berputar-putar tawaqufu syai'in eta ngadagona hiji perkara ala syai'in akhara kana anu perkara sejen tawaqafa anu ngadago itu syai'in akhara alaihi kana itu syai'in anu kahiji fa innahu mangka saestuna kalakuan jeung tingkah iza kana di mana-mana kabuktian insyaallah taala Allah taala azza wa jalla ulangi iza kana di mana-mana kabuktian lillahi azza wa jalla eta tetepikeun Allah azza wa jalla saha muhditsun anu nganyarkeun kana takabuktosan Allah mutawaqifan eta anu ngadago ala hadal muhdisi kanu ka ieu anu nganyarkeun wa qad faradna jeung nyata geus ngira-ngirakeun urang sadaya annallaha kana saestuna Allah taala ahdatsa eta geus nganyarkeun Allah hadal muhditsa kana ieu nu nganyarkeun payakunu maka kabuktian ogenan sahal muhditsu anu nganyarkeunna mutawaqifan eta nu ngadago alallahi ka Allah taala wa dauru jeung ari daur muhalun eta hukumna mustahil aila yutasawwaru tegasna mah teu digambarkeun fil akli dina akal non wujuduhu ayakna itu daur walladzi jeung ari anu ada nu ngadatangkeun ieu ladi ila dauri kana ayana daur wa tasalsuli jeung tasalsul al muhalaini anu mustahil duanana fardu hudusihi eta ngira-ngirakeun anyarna Allah taala azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah fayakunu maka kabuktian naon hudusuhu anyarna Allah ge mahalan eta anu mustahil li anna kulla syai'in karna saestuna saban-saban perkara yuaddi anu ngadatangkeun itu kullu syai'in ilal muhali kana anu mustahil muhalun eta hukumna mustahil fahasilud dalil maka di kesimpulan tina dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun law kana Allahu ghairu qadimin law kana lamun maka buktian sallallahu Gusti Allah ghairu qadimin eta teu qadim bi an kana ku gambaran yen kabuktian Allah hadisan eta nu anyar laftaqara tah yakin mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun fayalzamu maka misti naon ad-dauru daur awi tasalsulu atawa tasalsul daur berputar-putar awi tasalsul berantai-rantai
Wahuma sareng ari itu daur jeung tasalsul muhalani eta anu mustahil duanana. Fayakunu maka kabuktian naon hudusuhu anyarna Allah muhalan eta anu mustahil. Fasabata maka tumetap naon kidamuhu kidamna Allah. Wa huwa sareng ari itu sabata kidamuhu al matlubu eta anu disuprih atau anu dicari tina ayatna dalil. Wa hadad dalilu jeung ari ieu dalil teh al ijmaliyu eta dalil ijmali likidamihi ta'ala kana kidamna Allah ta'ala. Wa bihi jeung ku itu dalil ijmali yakhruju kaluar saha al mukallafu jalmi nu kataklif min rabqatit taklid tina ikatan taklid. Para pelajar, saterasna musannif mengarahkan kepada kita untuk mengetahui tentang dalil sifat qidam. Salarasna dalil sifat qidam sangat sederhana dina kitab Tijan, cukup. Kumaha dalil sifat qidam? Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Lamun Allah anyar, naon ngaran anyar? Tina eueuh jadi aya, berarti Allah teh mika butuh kanu ngayakeun. Sedangkan lamun Allah butuh kanu ngayakeun eta hukumna mustahil. Atau tina kitab Kifayatul Awam ge sederhana, tapi dibacana tina alhasilna wungkul. Maka pahasilud dalil nembe di ujung kumaha? Lau kana Allahu ghairi qadimin, lamun Allah teu kidam, aya teu kidam teu berarti aya mimitina, maka bi an kana hadisan eta maksudna teu kidam teh nyata aya mimitina laftaqara ila muhdisin, tentu Allah butuh kanu ngayakeun ka Allah, nganyartkeun teh ngayakeun maksudna. Lamun Allah butuh kanu ngayakeun maka bakal timbul daur jeung tasalsul. Daur teh berputar-putar, tasalsul berantai-rantai. Nembe musannif menjelaskan tentang argumen tasalsul. Ari berantai-rantai teh kieu. Allah umpamana aya teh aya naon? Nu nyiptakeun. Sada nyiptakeunana? Allah deui nu kadua. Allah nu kadua ge aya deui Allah nu beh ditu. Allah anu katilu. Allah anu katilu ge naon? Aya deui pangeran. Terus kitu katilu kaopat kalima. Atuh kitu mah lo bating pangerannya. Ari kitu mah teu qadim, atuh pangeran-pangeran eta teh kabeh ge. Cing lamun eueuh tungtungna ku pangeran kaopat, ku pangeran kalima, ku pangeran kagenep, ku pangeran katujuh, moal bisa moal eueuh tungtungna. Moal bisa pasti aya tungtungna. Berarti lamun dihandap paling ayeuna pasti aya ujung di luhurna. Urang bapak anak aki anak buyut anak bau anak janggawareng anak udeg anak siwur anak tunggul turus kacang anak rengkol galeng. Wah, kali itu pokoknya mah teu puguh ngaranna lah. Ngan aya titikna ka sadepina. Ka Nabi Adam. Geus ka Nabi Adam mah geus titik di dinya jalma asalna ti Nabi Adam diciptakeun ku saha? Tuh ku Allah. Enggeus aya titikna. Jadi kalau disebutkan tasalsul pada berantai-rantai tanpa ada titik mah hukumna mustahil. Maka tadi digambarkan naon ngaran tasalsul tatabul asya'a wahidan ba'da wahidin ila mala nihayatalah. Tuluy-tuluyna sesuatu satu persatu sampai tidak ada ujungnya. Naon cenah ge? Tuluy-tuluyna sesuatu satu persatu sampai tidak ada ujungnya. Eta mustahil. Pasti aya ujungna. Gelas menang meuli ti warungna menang meuli ti pasar kecamatan menang meuli ti toko pasar induk menang dikirim di mana? Ti pabrik. Aya titikna tuh.
aya titikna pabrikna menang nyieun jalma, simpulna gelas menang nyieun jalma. Bisa moal ngomongkeun gelas eueuh titikna? Moal. Kudu titikna. Lamun ngomongkeun Allah ge kudu aya naonna tuh? Titikna. Teu bisa eueuh titikna. Mata hukum tasalsul nu nyebutkeun Allah menang nyiptakeun umpamana Allah nu kadua, Allah nu kadua, Allah nu katilu, Allah nu katilu, Allah nu kaopat sampai tidak ada ujungnya. Bohong eta, mustahil. Mustahil. Atau penggambaran kadua, ieu ge nu kadua ge mustahil. Cek tadi lamun Allah butuh kanu ngayakeun bakal timbur naon? Daur. Daur teh berputar. Saling menunggu. Naon daur teh? Saling menunggu. Atau ada definisi menurut kitab Kifayatul Awam nyaeta tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara, menunggunya sesuatu kana hiji perkara anu eta hiji perkara teh ngadagok kana eta perkara deui. Ilham nungguan ka mungu, mumung ge nungguan ka ilham. Cek mumu teh, urang mah moal ka ngaji salagi ilham can mangkat. Cek ilham ge, aing ge moal ngaji salagi mumu can mangkat. Cing lamun duana teh hidang duana mangkat moal ngaji duana ge. Ngaranna daur eta teh. Minimal daur mah duaan. Bogoh ka Neng Yati, cek Neng Yati teh mangga duh binga non apa is hari kersa ka abdi mah ngan abdi teh ya abdi telahiran ge ti mama ari nyalaras-laras mah hoyong minang abdi sumping bae ka mama cek mamahna teh cenah ge bunga kasumpingan ku Jang Pais anu kasepna luar biasa. Oh papa. Tapi da kumaha cek mamahna teh. Da Jang Pais sebogona ka abdi atau ka Neng. Jeung deui ari abdi mah cek mamahna teh cek bapana cenah ge. Da abdi mah dar mangalahirkeun wungkul nya Neng teh anak abdi Neng Yati teh. Tuh bebeja mah ka bapana. Da bapana anu ngabiayaan sagala rupana ge. Eta ka bapana. Cek bapana teh kitu datang ka bapana, cek bapana teh lain teu satuju kumaha atunya. Da pabangan saukur naonnya? Kocek-kocek leos atuh. Teu milu naon-naon bapak apa. Angger bae nu hamilna anu sagala rupana si emakna. Atuh kumaha cek kitu eta teh nya. Ari bogoh ka Neng Yati cek Neng Yati na kudu ka bapana cek bapana kudu ka indungna cek indungna kumaha budakna eueuh keputusan moal jadi teh kudu aya nu berani mutuskeun salah satuna tala begitu mana ngaranna daun daur teh mustahil jadi moal mustahilnya jadi. Maka simpulna di dieu tos diuningakeun terujung di terakhir be langsung wahuma muhalani antara daur jeung mustahil teh hukumna mustahil duanana atuh payakunu hudusuhu muhalan anyarna Allah maksudna anyar Allah teh kumaha ayana Allah dipeulaan ku eueuh eta teh hukumna mustahil atuh cara logika nu tadi berpikir bahwa Allah lamun Allah butuh kanu ngayakeun cara berpikir bahwa lamun Allah butuh kanu ngayakeun tetulus atuh soalna mata teu ka hati dua nana atuh nu tulus manaon kebalikan tina Allah lamun butuh nu ngayakeun kebalikanna Allah mah teu butuh kanu ngayakeun maka berarti simpulna Allah mah teu butuh kanu ngayakeun. Aya teu pelantara antara qadim jeung hadis. Bisa teu sesuatu perkara antara aya jeung eueuh? Moal bisa. Da aya jeung eueuh mah antara hitam jeung putih. Sebenarnya hitam jeung putih mah kurang tepat. Lamun disebutkeun aya
berarti naon eueuh tidak eueuhna gitu nya. Lamun disebutkeun eueuh teu aya teh ya. Berarti lamun kidam jeung hadis ge lamun Allah disebutkeun qadim atuh Allah mah teu naon teu hadis. Lamun disebutkeun hadis naudzubillah tadi teu kaharti ku logika teu kidam mah. Cukup sakitu urang berpikir anu kadinya kewajiban urang berpikir ulah diteruskeun deui keugeuh urang mah hayang mikir saha nu ngayakeun Allah kade. Lamun ketika kitu terus sahabat nu mikirkeun Allah eta teh hembusan ti setan. Maka ketika orang beriman ka Allah Subhanahu wa taala maka moal eureun-eureun ketika berpikir teh ari tatangkalan menangis jeung Allah. Akhirnya setan ngahembuskeun kana awak urang. Saha nu ngayakeun Allah. Tah eta ciri naon tah? Hembusan ti setan rek nyasarkeun jalma. Ulah tuluykeun mikir urang. Geus eureun Allah mah teu butuh kanu ngayakeun jeung teu butuh kanu nyieun. Ada kaidah ti para mutakallimin ahli-ahli bertauhid, la ya'rifullaha illallahu. Teu aya nu terangeun ka Allah kajaba Allah nyalila. Wa tarkul idraki idrakun. Teu kaharti teh ciri ngarti. Jadi kali ka Allah mah kudu sing nepi ka teu kaharti. Jadi lamun urang teu kaharti ayana Allah berarti urang geus bener. Geus bener. Ulah maka mah teruskeun deui ulah sing sina kaharti. Oh, kaharti ayeuna mah Allah teh ayana. Jiga nama Allah teh aya deui. Salah eta mah kaharti mah. Patarkul idraki idrakun. Tidak mengetahui hakikat Allah dengan sebenarnya itu sudah mengetahui idrak. Sudah mengetahui. Wal bahtsu andatillahi isyrakun. Membahas tentang dat Allah bimusyrikeun kade. Jadi kewajiban akal mah be kadinya. Ulangi, la ya'rifullaha illallahu. Fatarkul idraki idrakun. Wal bahtsu andatillahi isyrakun. Eta kaidah termaktub dalam kitab Syarah Johar Tauhid insyaallah. Selesai penjelasan tentang kidam. Walhamdulillahirabbil alamin.